Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngan kalawan nyebat jenengan zat anu ngumpulkeun pikeun sakabeh pirang-pirang sifat kapangeranan. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maha maparin nikmat ageung saha Allah di dunia jeung di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi tur anu maha maparin nikmat alit saha Allah di akhirat wungkul. Ngawitan kaula nganggit kana ieu kitab anu dingaranan kalawan ngaran kitab Jam'il Jawami. Bari nyuhunkeun pitulung tur ngalap barokah kalawan nutur hiji jenengan anu sapalih ti pirang-pirang jenengan Allah. Alhamdu ari jinisna puji eta lillahi anu tetep naon alhamdu pikeun Allah wungkul. Tingkahna alhamdu ala ibdolihi bari anu tetep naon alhamdu karana arah-arah maparin kaalusan netepan atas jalan kautamaan Allah. Wassalatu jeung ari rahmat Allah anu dibarengan kalawan ngaagungkeun wassalamu sareng penghormatan Allah eta ala sayyidina muga tetep tambih-tambih atas dunungan urang sadaya Muhammadin tegesna Kanjeng Nabi Muhammad wa alihi jeung atas kulawargina Muhammadin. Ha eling-eling za ari anu ditafsir tina warna ieu perkara anu aya dina jero hate eta ma perkara silahna ma ishtaddat anu geus kacida kuat ishtidad ilaihi kana ma naon hajatul mutafahimina pangabutuh pirang-pirang jalma anu ngahasilkeun kana paham kalawan saeutik-saeutik tapahum li jam'il zawami'i pikeun kitab Jam'ul Jawami. Tingkah nama min syarhin bari anu tetep naon ma nyaeta syarah. Sifatna syarhin yahulu anu bakal bisa ngudar. Naon syarhun anu disarupakeun kalawan insan. Al-fadahu kana pirang-pirang lapad anu disarupakeun kalawan perkara anu ditalikeun atas perkara anu sejen pikeun Jam'il Jawami anu disarupakeun kalawan perkara anu ditalikeun kana eta perkara. Wa yubayyinu jeung anu bakal ngajadikeun paratela naon syarhun anu disarupakeun kalawan insan muradahu kana makna anu dikarepkeun ku Jam'il Jawami. Wa yuhaqiqu jeung anu bakal nutur netepan atas jalan anu hak naon syarhun anu disarupakeun kalawan insan masa ilahu kana pirang-pirang masalah dina Jam'il Jawami.
wa yuharriru jeung anu bakal ngauculkeun tina perkara anu ngahasilkeun cacad kalawan wajah dilalah kalawan ngauculkeun anu disarupakeun kalawan ngamerdekakeun naon syarhun anu disarupakeun kalawan insan. Dala ilahu kana pirang-pirang dalil dina jam'il jawami. Tahrir ala wajhin netepan atas hiji wajah. Sifatna wajhin sahlin anu gampang naon wajhun. Suhulah lil mubtadiina pikeun pirang-pirang jalma anu kakara ngaji. Sifatna wajhin hasanin tur anu alus naon wajhun. Husnu lin nadirina pikeun pirang-pirang jalma anu ningalian. Napa'a muga ngajadikeun mangpaat saha Allahu Gusti Allah naf'u bihi kalawan syarhin. Amin muga nyubadanan Gusti kana duana abdi sadaya. Qala parantos ngadawuh saha al-musannifu musannif rohima muga-muga ngarohmat hu ka musannif saha Allahu Gusti Allah ta'ala mahluhur saha Allah jauh tina sakabeh pirang-pirang sifat kakurangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kana bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu henteu eureun-eureun muji saha kaula anu agung ka Gusti. Allahumma he Allah. Aina sipu tegesna henteu eureun-eureun nyipatan saha kaula anu agung ka Gusti. Waspu bijami'i sipatika kalawan sakabeh tina pirang-pirang sifat pikeun Gusti. Ya Allahu he Allah. Idzil hamdu karana ari ngaran hamdu. Kama qala karana yen geus ngadawuh saha Aj-Jamasyariyu al-Imam Mahmud Aj-Jamasyari. Kaul pil paiki dina jero kitab al-faik. Eta al-waspu nyipatan. Waspu bil jamili kalawan perkara anu elok. Wa kullun jeung ari saban-saban anu sahiji. Sifatna kullun min sifatihi anu tetep naon kullun sawari tina pirang-pirang sifat Allah. Tingkahna Allah Ta'ala bari temen-temen mahaluhur saha Allah jauh tina sakabeh pirang-pirang sifat kakurangan. Eta jamilun anu elok. Wari'ayatu jami'iha jeung ari ngaraksa kana sakabeh ti sifatihi. Eta ablagu anu leuwih banget. Ablag pita'dimi dina ngaagungkeun. Sifatna at-ta'dimi al-muradi anu dikarepkeun naon at-ta'dim. Irodah bima kalawan nahmaduka. Silah nama zukiro anu geus ditutur naon ma. Idzil muradu
karana ari makna anu dikarepkeun iradah bihi kalawan ma dukiro eta izadul hamdi ngahasilkeun kana muji lal ikhbaru lain ngabejakeun ikhbar bi annahu kalawan sayaktosna alhamda eta sayujadu bakal hasil naon alhamdu wakadha jeung bari anu tetep saperti ieu mazukiro qauluhu ari dauhan musannif nusolli tegesna lapad nusolli wa nadra'u jeung lapad nadra'u eta al muradu ari makna anu dikarepkeun iradah bihi kalawan qaulihi nusolli jeung nadra'u eta izadus sholati ngahasilkeun sholawat waddoroati jeung DP lal ikhbaru lain ngabejakeun ikhbar bi annahuma kalawan sayaktosna as-sholah jeung ad-doroah eta sayujadani anu bakal hasil duanana as-sholah jeung ad-doroah